Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng patepang dangu deui sareng Abah dina pidangan dongeng Sunda anu nyandak jejer carios Jawara Pantura bagian ke-15. Kumaha daramang dulur-dulur Abah sadayana. Alhamdulillah upami daramang sadaya namanya. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oge sateu acana ieu dongeng dilajeng Abah nyuhunkeun pangrojong ti dulur-dulur Abah sadayana. Ku cara neken subscribe, like, share sareng komen. Kangge lumangsungna karya-karya urang Sunda. Insya Allah Abah sareng ngajomantara bakal terus marengan nyarengan para mitra satya di mana wae aya. Hatur nuhun kana pangrojongna. Mangga atuh para mitra sadayana ulah nyangkolong ting kana waktos padaran dongeng urang kawitan. Kukituna mangga kasadayana para mitra wilujeng ngabandungan dugi ka rengsena. Para mitra sadayana pok kinaga elor nyarita. Coba silaing kukuruyuk di tatar kulon coba. Sok tembongkeun kategasan maneh. Keur nyaram mun aya padepokan nu anyar sok tembongkeun ulah kos sisukan tak kos itu kah tuh balik sisukan tau mah sok silaing loriuk. Cik ayah naga elor nitah metakeun kumaha cara nyaram anu tegas keur ngabubarkeun hiji padepokan ka si heulang ruyuk. Ngadenge kitu si heulang ruyuk mendingan ngahelap ngaranna disebut otakna poek. Akhirna jiga aya anu mawa pikiranana jol haok kue manehna bebentak. Aya naon ieu? Ngariung kieu aya naon ya? Aya naon ieu ngariung di dieu? Saha pimpinan di dieu? Heh? Sia pimpinanana? Bubar. Teu dimenangkeun aya padepokan di dieu. Goblok sia. Siapa pimpinannya? Cik ki heulang ruyuk bari lajag-lejeg tur tutunjuk. Ari ayah naga elor lempok itu nguniang cengkat bari ngomong popoloto. Aing pimpinanana di dieu. Sia rek naon ah? Coba siang eka bubarkeun padepokan aing ah. Humayua sia ya heulang ruyuk sia teh anak buah aing. Sia teh sahandapeun aing, murid aing, bahkan aing geus nganggap ka sia anak. Tapi mana sia balas budina sia ka aing. Rek ngabubarkeun padepokan aing sia. Humayua sia dileleutik ku aing sia diasuh digembleng ku aing sagala rupa ilmu panemu aing geus diturunkeun ka sia. Ayeuna sia rek ngalawan ka aing. Wow blog Humayua sia yo samemes sia ngubarkeun padepokan aing rasakeun ya. Cik ayah naga elor bari ngepretkeun leungeunna ka palebah ki heulang ruyuk. Sebet jebret Guak ki heulang ruyuk ngaguak. Tobat Bangki kubrak ki heulang ruyuk rubuh nangkuban. Ari naga elor tetep manehna hohoak. Sok
saha deui nu rek ngabubarkeun parepokan aing maju sia diganjerit sok dilalab ku aing kabeh goblok sia kukuruyuk rek nyoba sia ngabubarkeun aing goblok sia terus masa ilmu ku aing dibere keamanan ku aing dijaga ditanggung ayeuna sia rek ngelawan ka aing goblok sia mah ceuk naga elor bari diuk deui di tempatna. Sarerea bingung kudu kumaha akhirna kabeh caricing teu kecet-kecet. Ari Ki Gandarajit ngerasa manehna anu jadi ketua. Maksakeun ngomong bari jeung Gandarajit rada paham kana alur pikiran Ki Naga Elor. Pok Ki Gandarajit nyarita. Ayah, saurna ayah kenging wangsit tinu benang dipercaya saurna kitu ya. Naon wangsitna ya eta teh? Tanya Ki Gandarajit pal-palan. Ari Ki Naga Elor ngalieuk ka Ki Gandarajit. Ari Ki Gandarajit manehna mending helap hatena, awakna ngedeg-deg. Komo bareng nempok Ki Naga Elor turun ti batu tuluy nyampeurkeun ka manehna. Ki Gandarajit leuleus ampir pingsan. Barang geus deukeut Ki Naga ka Ki Gandarajit jol gabrug. Ki Naga Elor teh ngagabrug nangkep pageuh pisan bari ngomong pokna. Eta pisan nu rek ditepikeun ka mararaneh teh ampir aya poho aduh teng. Nuhun anjit aya diingetan. Manehnya anjit mun aya meunang wangsit saha anu ngabejaan ka anjit. Cik ayah Elor tumanya ka Ki Gandarajit bari ngalepaskeun tangkeupanana. Ki Gandarajit nempok itu ngemplong hatena jajantungna ngendoran. Ukur napasna we anu masih kene ngahegak da salila ditangkep Ki Naga Elor napasna ditahan. Da teu kuat. Tapi teu buru ngajawab karena pertanyaan ayah Naga Elor. Bari jeung ngabohong oge. Dina impian ayah. Dina impian teh ayah datang bari ngabejakeun wangsit eta. Nu matak ayeuna anjit nanyakeun ka ayah. Ceuk Ki Gandarajit ngajawab sakarepna. Gitu. Berarti hate maneh geus seukeut. Geus seukeut hebat hate maneh mah duh teng. Cik ayah Naga bari ngalieuk ka kabehan. Bareng ngareret ka Ki Helang Ruyuk pok ayah Naga nanya. Ari eta si Kukuruyuk make sare di dinya. Kunaon sih? Aduh, talibung teu aing teh budak teh hudangkeun. Hudangkeun ayo. Sabab ayo wangsit anu kudu tepi ka maraneh yo. Sok hudangkeun. Ngadengi kitu karak anak buah Ki Helang Ruyuk wani ngahudangkeun ketuana tuluy didiukeun dina tempatna. Sanggeus kitu Naga Elor neruskeun omonganana. Kieu ya barudak nya ayah menang wangsit nu kacida paurna sabab wangsit eta netelakeun yen ditatar kaler. Singetkeun yo, ditatar kaler bakal muncul hiji jawara pilih tanding. Nu jadi kahariwang ayah wangsit netelakeun deui yen eta jawara bakal ngamusnahkeun benang beureum Bukit Hidung. Artina urang bakal tumbang ku eta jawara.
ku ayeuna kitu urang kudu waspada tur hati-hati tah. Nabi ka dieu aya pertanyaan oyo. Sok bisi aya kan nanya sok ayo. Sarerea caricing can wani nanya. Mun eueuh pertanyaan omongan rek diteruskeun yo. Khususna tatar kaler. Nu dicekal ku anjitna coba dengekeun yo. Ti ayeuna mun kadenge aya jalma anu muka padepokan tong asa-asa bantai kabeh tong disesakeun. Tah hiji tah. Kur tatar kaler oge tatar kulon nu dicekel ku si kukuryu sarua eta oge bantai musnahkeun. Tatar kidul nu dicekel ku si coet aduh Codet wa. ku eta ku si codet eta sarua limitkeun tina padepokan sisir sakabeh datar sisir sakabeh tatar. Keun tatar wetan mah urusan ayah jeung si Ayud Acan. Tuluy nu kadua asah sakabeh ilmu pangaweruh. Sok ti ayeuna asah nu geus diturunkeun ku ayah ti mimiti banyu geni eta ilmu banyu geni tah banyu geni semugun teh Raja Musti rawe rontek otot kedot hampang raga anti wajit anti bacok jeung anti sajena eta kudu diararasa. Tuluy tina juru di antarana jurus pamacan sok pamonyet paucing jeung bapak-bapak lainna lah asah teh ayeuna sok diararasa. Tuluy tidak gerak yo dina gerak ganti ti mimiti gerak naga sendok naga cakra naga geni naga pamulang asa kabeh ti ayeuna. Tuluy tina tanaga ti mimiti tanaga dalam tanaga luar tanaga bobot tanaga badak tanaga setrum tambah daya asah ti ayeuna. Eta tina tanaga tah. Rit si cicing wae mu ieu mun. Yok sia kumaha ade? Siap. Tuluy tina pangaweruhna ya. Ieu tina pangaweruhna ya. Ko. Sia. Ti mimiti jampe pelet napi ka jampe jengkoleun apalkeun teh ayeuna. Sok apalkeun anu geus dibarekeun ku ayah apalkeun. Eta sakabeh ilmu pangaruh hijikeun. Lamun geus apal masalah jeung tanaga dalemna jeung gerakna jeung itu eta engke hijikeun gulungkeun tuluy bungkus ku luluwu kalbu. Geus kitu simpen di citran rasa maka rasa eta sorangan nu bakal ngalirkeun eta tutungkusan kana getih bolas, getih berem, getih koneng jeung getih hidung. Nu ngajadikeun tetempoan bakal seukeut boro-boro anu nembrak, anu nyumput oge bakal katempo. Komo nu sok susumputan jeung pamajikan mah tah eta tina panempo. Hah? Gitu. Ayeuna ganti tina pangrung atawa pangdenge oge sarua bakal sokot boro-boro anu ngomong bedas cacak tina gerentes hate pasti kadenge eta tina pangdenge. Mun eta ilmu geus dihijikeun tuluy dina kakuatan maka bakal nambah 100 kali leuwih kuat eta tina kakuatan tanaga. Tuluy kakuatan fisik atawa awak moal aya hiji oge pakarang anu daekeun ngakan kana eta awak
artina orang bakal jadi jawara pilih tanding. Mun geus kitu ditungtungan ku Guyang Pangwaras. Artina maraneh kudu marandi di ulah Pangwaras. Ulah urut ayah jeung ayud acad ngeueum 40 hiji poe kakarakweh eta ilmu sampurna jeung waras. Tak kitu anu kudu dilakukeun ku mararaneh kabeh ayeuna pikeun nyegah atawa ngahalangan ayana jawara tatar kaler kumaha maraneh syariat teu? Tanya ayah Elor ke anak buahna kabeh. Ari anak buahna hampir bareng ngajawab siap. Siap abdi ge siap. Siap abdi ge siap. Cek anak buah kabeh bareng nyerebut siap. Yang anu leuwih penting ulah putus komunikasi komo. Mun aya anu coba-coba hiana artina ulah padu wae maehan batur. Kade ulah padu wae maehan batur tah. Tempo-tempo heula bisi ayah mah eta anu dipaehan teh langganan ayah model Mang Marja, Mang Utas jeung Haji Sane. Kade tempo-tempo heula nitip eta mata tong dilibatkeun sanajan aya dina lokasi. Sanajan manehna aya di lokasi oge. Bisi manehna keur nganterkeun martabak pesenan. Komo eta Haji Sane martabakna keur badag teh kandal manehna mah. Bumbuna gurih, hargana murah eta manehna mah. Ngan hanjakal duh aing mah hanjakal tiluanana geus eueuh di kieuna. Kena ku abah eta teh kena ku abah. Geus tong dicaritakeun deui. Masa lalu tidak akan pernah balik lagi. Nu penting isukan ayah pangmawakeun martabaknya. Pangmawakeun martabak deui sabab nu kamari mah geus saepuh. Wan tongkotan hidung tongkotan hidung wae ayeuna mah. Aya hayang ieu we suuk, aya hayang martabak suuk. Kitu caritaan ayah naga Elor nu kadang-kadang sisirangan tapi anak buahna kabeh teu bisa ngahulag. Mangsa bodo we rek kamana karep oge eta ki naga Elor nyarita. Ari kana rajit geus greget jigana teh ka ayah naga teh. Geus greget ka ki naga Elor. Manehna satekah pola hayang malikeun deui omongan guruna kana benang beureumna pok nyarita. Punten ayah. Punten ya ayah punten pisan. Terus kumaha masalah wangsit eta ya? Cek Ganda Rajit narik deui omongan kana wangsit. Ari naga Elor malik kaki Ganda Rajit bari kerung. Wangsit nanahaun ari iraing. Cerit teu pagah teu puguh jol wangsit weh. Aya wae maneh mah alah. Cek Ki Naga Elor bari kerung ka Ki Ganda Rajit. Ari Ki Ganda Rajit rada mudig dig adatna, tapi manehna sieun ku Naga Elor. Akhirna manehna akal-akalan. Sabab manehna geus pegal cicing di eta guha. Pok Ki Ganda Rajit nyarita. Ya. Di tatar kaler aya hiji jawara anu kacida saktina, malah langtang ka ayah ngajak Yuda cenah ya patutunggalan kitu tah ya. Cek Ki Ganda Rajit teu kapalang. Barang ngadenge kitu Ki Naga Elor muncereng ka Ki Ganda Rajit. Pok. Wow. Nu bener kan jadi sia ngomong Bener ya. Atuh kunaon sia ngajalan dong wae di dieu atuh. Hayu, harudang sia.
salah nu ngomong gitu, cangkalak itu jawara. Kumayua nangtang bener ka aing, hah? Bawa ke hareupeun aing. Bawa ku sia. Kalah laporan sia mah ka aing. Hayu bubar sia tong cari cing dia, hah? Bubar. Bubar sia. Ayo bubar. Bubar sia, abah yang dibalik ku asbak wae. Ceuk kidaga Elor bari ngacung-acungkeun asbak. Atuh kabehanana anu aya di dinya pating gurubug harudang tuluy lalumpatan kaluar. Paheula-heula. Atuh mandi pagulung-gulung eta teh di lawang guha teh. Da sieun dibalendo ku asbak. Kabeh kalalabur kaluar guha. Sanggeus jauh ti guha. Tuluy kabehanana karumpul di tegalan bari ting jaloprak ngaredeng bari ngahega. Ganda Rajit, Heulang Ruyuk, si Codet jeung kabeh anak buah kumpul di eta tempat bari jeung ngagaloler kabeh. Ari Ganda Rajit ngomong bari jeung capek-capek oge pokna. Dasar gelo. Aduh. Dasar Elor, goblok. Mun budak leutik ku aing, geus tampiling ku aing. Talapung ongko ku aing. Jengkel aing wah. Goblok wah. Ceuk Ki Ganda Rajit ku Kulutus. Ari kieu Heulang Ruyuk sarua di manehna oge ku Kulutus pokna. Aduh. Nu maksa kuring teu wani mun kudunya hareupan ka aya Elor teh kieu. Aduh, matak tuani nama eta sok maleno ku asbak. Pang nama. Aduh. Pang nama kitu lah sok maleno ku asbak. Aduh. Jeung hayang inum deui aing aduh. Ceuk Ki Heulang Ruyuk. Ari si Codet mairan deui pokna. Aduh. Sakitu teh geus disumputkeun asbakna ku kuring. Masih keneh we kapanggih eta gelo ah. Goblok si Elor. Aduh. Ari kitu disebutkeun di mana ku maneh Det. Di handapeun dulang. Di handapeun dulang. Cek si Codet. Tong di handapeun dulang atuh Det, sia masalah wae ah. Aduh. Nya di mana atuh Kak? Kuduna sih asupkeun we ka kolorna. Da moal bisain ngodok ieu da leungeunna parendek. Kabehan jadi sareuri. Geus kitu mah ting kuniang harudang sababaraha capena geus ngarurangan. Ki Ganda Rajit oge nguniang hudang bari ngomong maneh. Aduh. Batur-batur. Degen euy. Naon rupa hal anu tadi diucapkeun ku si ayah, ku si Elor, eta ulah dianggap sepelenya. Kuring yakin kana wangsit nu datang ka manehna, artina urang kudu waspada jeung hati-hati. Tak aya na sok urang bubar we, urang mulang ka padepokan masing-masing. Kitu nya ke upamana aya hiji perkara atau hiji masalah ulah poho komunikasi kitu ti kuringnya. Ceuk Ki Ganda Rajit bari sasalaman ka sarerea. Geus kitu mah sarerea na rangtung tuluy ting laleos ninggalkeun eta panempatan mulang deui ka masing-masing padepokanana. Waktosna seep para mitra sadayana cag urang tunah heula atuh padaran dongeng urang ayeuna. Insyaallah urang patepang dangu deui dina gelombang sareng galura anu sami. Ku kituna abah nyuhunkeun diapunten dina kakirangan sareng kalepatan abah. Mangga atuh ka para mitra sadayana uli jeung kantun permios.